Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garde keneh tanaga wayah kieu. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadoleeh ku kapanasan. Munut kanu Maha Agung muntang saraya kanu Maha Kawasa urang nyarande ka Gusti Murbehing alam. Moga-moga ilmu panemu jampe pamake aji pamatri singkat tungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadaya amin ya robbal alamin. Para asatidah qori-qoriah mubalighah hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD Lebetur LPMD. Nuran cage dina gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun simkuring. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Ibu ngariung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajena. Nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep di ajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep dihargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Naha Cep Ustad nyarita kitu sabab kuring sadar 1000% yen kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustad merek kieu? Urang ge apal Ustad mah udengna badag gamisna ngangsar sorban ngagaple. Sok nangtung geuning lamun kasumpingan teh wilujeng sumping al mukarrom pan urang mah jiga ojek online. Naha atuh cep Ustad bet kikituan keun bae da eta mah cangkang. Ngaran-ngaran cangkang masuk beda jeung eusina. Mata hadirin kaum muslimin, mana cangkang urang ieu? Dek dialus-alus ge cangkang mah anger we, cangkang kena kuruksak. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh huntuan seuri lucu.
Nini beakun tuh seri keeng Pak. Ngarti meureun. Baheula urang keur ngora ngadara sukro drok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadara sukro dah ngadon mengbal di jero sakapeung mapan huntu unger kadang-kadang mah huntu katelek sukro kaluar aya gana ya mata kelalakon kahirupan mah kitu ngalusan cangkang mah soal nu enteng tanu hese mah ngalusan eusi watak urang teh ieu ibu ngareneng nah ngareneng jeung awak ngareneng jeung hatena teuing pangajian ngareneng tapi hate teu ngareneng da isuk teh kalah silih omongkeun katiung-tiung batur diomongkeun si eta mah bajuna teh kahandap ungu kaluhur koneng gitu nya atuh paduli teuing we meni kadang-kadang ayeuna ge ibu tujuan lalajo puring lautan lega bisa diteleuman hate deet manusa hese dikobet ayeuna ungut-ungutan ngupingkeun ceramah isuk mah bisa jadi gujrud ngomongkeun urang aya ustad teu dikopeah atukeun bae we mani hirup jelema teh tong lalajo teuing batur lalajoan mah awak sorangan boro-boro ngomean batur ngomean urang ge hese heuh nya sedangkan ngaran kahirupan setiap manusia kenaku azwaj teh papasangan langit bumi luhur handap alus goreng bener salah daek kedul sok silih aku nu urang teh lain nu batur sok ayeuna ibu pernah daek pernah ngedul kieu teh kana kahadean mah hese ngaboga anjir pernah ibu daek pernah ngedul matak ulah sok ngomongkeun jelema kedul geuning ibu ge osok kedul pernah ibu bener pernah salah tong nerangkeun kasalahan batur geuning ibu ge osok salah jiga batur matak lamun Islam loba teuing nyokelan ka goreng patutan batur ge bisaeun nyokelan ka goreng patutan urang nu akhirna Islam deuk diajen ku saha lamun lain ku urang Islam eta sorangan geus kaharti urang mata hadirin kaum muslimin keun da aya cangkang jeung eusina teh ieu ge cangkang nama pangaosan cangkang nama teuing eusina teu apal nu apal mah iwal ti hate ibu masing-masing bener ai cangkang nama itu pangajian ari eusina mah teh tadi ge buang ngomongkeun urang lantaran telat tina kiceupna ge da kaciri matak ieu teh kudu istighfar ibu istighfar kuring istighfar ai jelema istighfar teh sadar dosa kuring istighfar tadi saja jalan astagfirullahaladzim naon dosa kuring telat tak ibu ge kudu istighfar naon dosa ibu ngaku kulunu lantaran telat atuh geuning ieu teh baru ka dosa hirup teh matak bener salah daek kedul alus goreng sarua pada mika boga kaasup awak ibu awewe jeung lalaki awewe jeung lalaki dihijikeun 7 tahun pan lumayan borosot cipejuh matak hirup tong anti dengan perbedaan sabab perbedaan itu indah kuring teh di kopeah bapa di kopeah di udeng di sorban tuluikeun teu kudu saban geureuh ka jelema nu beda cara da hakikat mah sarua Islam keneh nalika ibu boga sampe nu hiji hayang gegetuk nu hiji hayang comro nu hiji hayang misro nu hiji mah hayang peuyeum teu kudu diadukeun comro jeung misro ancur heueuh lapar pasti kumaha atuh hakan egu mah tuh sapangabeukina teuingna teu kudu riweuh hirup bener ya Pak nya tuh lalakon sampe keneh deuk NU deuk Persis deuk Muhammadiyah mangsa bodoh lah da eta mah sakadar wadah aya ngaran-ngaran wadah mah kumaha nu nyician we cician cai herang jadi herang dicician ku cai enteh ya kitu we wadah matak urang teu kudu loba lalajo batur lalajoan mah awak sorangan kahirupan jelema tong loba teuing lalajo ku panon ieu mah aduh loba salah asli bu soca ieu mah loba salah panyakitna ge 2 hiji nunutan kadua sare bener sok bapak mau duit 111.000 norek diasupkeun nu 1.000 ayekeun nunutan angka hiji ka tempo angka 0 teu ka tempo koropak datang dadakan keur nunutan codok geblus nu 100
Sigeng ku DKM HD cenah mana infak kuat gede aing teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur datang ka imah pamajikan namprak ka dieu Pak cenah mana keur beas dicabut tinggal 11.000 ngahuleng harita keneh astagfirullahaladzim kunaon Bapak istighfar wah cilaka sodakoh dianggap cilaka kunaon sok ngomong atuh ka emak kalau pesan jurig dibawa kunaon Bapak teh kasupkeun nu 1.000 ayeuna Bapak nurutan ngadon geblus nu 100 nah da eta pamajikan bari ngacerete atuh ceuk aing ge eureum ka masjid teh nepi kana runutan kabeh ieu liat pan pamajikan ka masjid ai mamah rek ka mana rek salat lain deuk naon ngabongkar koropak nunutan kadua tina nunutan penyakit panon sare jelema nu sare picilakaeun goblus ke masjid poe Jumaah batur ngahotib sare batur ngadoa sare batur wiridan sare bubar ti masjid si eta bakal ngocobrot di luar masjid teu hayang cenah jumaahan di Sumedang naha cing teh ustad ge sarosat kitu cing teh sia gagabah ka dulur urang nyebut sesat deuk teh sesat kumaha cenah jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan acan poek di masjid nage tanyakeun ka Pak Kades teh bener di dinya aya aliran sesat jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan ceuk saha jang ceuk si itu aduh tong dianggap naha molor ti barang datang naon nu dimaksud sare di dieu lain sare panon ieu kades sare panon batin jelema nu sare panon batina beunta kana kalakuan batur nyaho kana kagorengan batur apal akrab jeung kateuceurgan batur sok poho kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga kadang-kadang kasalahan batur atrap pertela cekas kasalahan sorangan dibuni bau wel ta aduh ari heueuh atuh kasalahan batur mah akrab nyaho wau sedangkan kagoreng patutan diri di bunian tong sok kitu bro hirup mah bener ya sa ayeuna ibu di jilbab urang mah teu wani nyebut soleh ibu lantaran di jilbab nah nah bawa jilbab anu maca salawat bari di alung-alung ku partai politik geun sholatullah ungu sholatullah koneng nah tiung ieu mah tiung syariat meunang dipake lain meunang kudu wajib toong dina Al-Qur'an surat Al-Hajjab ditiung teh wajib tapi bawa oge kana alam hakikat lamun ibu geus bisa ditiung kudu mampu ditiung secara hakikatna jilbab niungan tapi ibu kudu bisa niungan panon ceuli jeung bibirna tiung gede tapi popolotot ka salaki tiung gede kana gosip dungdak tiung badak parem ya cek tanu eta cek tiung badak kana gosip dungdak dendek tiung gede teu kaur batur nyeun kasalahan bibir gali ngomongkeun ka goreng patutan batur di mana eta jilbabna ngan sakadar kaena boro-boro mau umat Islam dalah-dalah di luar Islam ge bisaeun ditiung kieu tapi aya perbedaan batur kadang-kadang teu bisa munian panonna ceulina jeung bibirna matak lamun ibu geus bisa dijilbab wayahna panon kudu tawado ceuli tolak kana gosip ngomongkeun batur mah cicing abdi mah dijilbab gitu lain ieu mah batur ngadon disamper urang ngomongkeun tuyuk geus capek di mana eta jilbabna tuh bapak-bapak ngareret ka ibu lebok cenah matak hakikat Pak nu ngaran hakikat mah syariat jeung hakikat ngobrol da moal nyambung atuh moal sok ibu diledek dicaci dimaki dihina dipitnah nyeri teu ceuk syariat da ceuk hakikat mah moal karasa nyeri diledek batur dihina batur dipitnah batur naha ceuk Allah pan Allah deuk mupus dosa urang ku panghina batur Allah deuk mupus dosa urang ku pangledek batur Allah deuk mupus dosa urang ku pamitnah batur maka hakikatna jelema nu meunang pamitnah jelema nu diledek jelema nu dicaci jelema nu maki ieulah jelema nu untung Pak pan ceuk syariat menyeri dihina batur diledek batur dipitnah batur teh ceuk syariat ceuk hakikatna mah untung mata lamun ibu diledek batur dihina batur dicaci batur entong sok dilawan lalajuan tina buah-buah nu buruk buah buruk teu kudu dieundeuk-eundeuk buah buruk teu kudu dipetik buah buruk teu kudu diala buah buruk memurag sorangan ibu dihina dicaci dimaki diledek dipitnah tungguan eureun sorangan bakal eureun sorangan
Oh geuning cenah dulur urang ngomongkeun urang teu eureun-eureun, tenang, teu bisa eureun ku ustad mah dieureunkeun ku Allah. Jelema nu sok ngomongkeun batur bakal eureun di mana nalika dibere nyeri huntu eureun ngomongkeun baturna. Matak jelema nu sok ngomongkeun batur cing hayang teu nyeri huntu si eta. Bener Pak? Matak lalakon kahirupan mah seperti kitu. Matak balik kana diri ukur badan sakujur tilik diri pribadi hisab pagawean sorangan. Kunaon atuh Allah nyiptakeun perbedaan di alam dunia, aya langit, aya bumi, aya luhur, aya handap, sing lalajo kana hikmahna. Langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nandian hujan, ku aya langit, ku aya bumi, tukang tani jadi seuri, pare jadi jaradi, tutut hirup lauk nyampah. Artina Allah nyiptakeun manusia ku perbedaan antara langit jeung bumi. Bener Bu? Ibu lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan lumayan borosot cipeju. Coba ya yang sama lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Mata hirup tong anti dengan perbedaan. Blus ka Tasik, blus ka Garut, blus ka Banten maca sholawat ge eueuh nu sarupa. Di Tasik maca sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik blus ka Garut jadi aya alok salatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha Garut Pak. Belenyeng ka Banten jadi hohoak salatullah salamullah ala toha rasulillah ajib ajib. Gablus ka Sumedang sama meh aya ustad maca salawatnya kita salatullah salamullah bari tungtungna teh make aduh. Beda macana beda tapi sarua nu dibaca sarua, beda maca tapi sarua. Naon sholawat keneh sholawat akurkeun atuh lain dina macana nu kudu beda mah da praktekna mah kudu sarua. Ulah ibu sholawat dibaca datang ka imah sholawat jadi coplok cing di masjid sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Pertanyaanna indah teh eta bacaan, keren teh eta bacaan, alus teh eta bacaan, buktikeun dina gawe atuh lain di alus-alusna bibir ai gawe paburanta. Mana bukti geus sholawatan datang ka imah salaki sare listrik nit-nitan budak mijah seseuheun ngaweleun wadah kumaheun kompor teu hurung beas-beak aya keneh sholatullah salamullah. Nu aya ge amarah nu datang pupurieun aing ti marah cing atuh ngararutuh jelema teh nu jengkel aing di mana eta sholawatna Pak? Kaharti maksud kuring eta eta entong diperdebatkeun cara sing garawe atuh kalau kahaben we debat di cara rieur da nah bet kitu maca tahlil ge nu sarupa di urang mah eueuh. Mun ibu anu maot kali-kali milu tahlil nu tungkul nu ngagidug nu muih ari heueuh aya nu tahlil bari tungkul la ilaha illallah les hudang-hudang deuk dahar Pak. Aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah kala sing temang stop heula na teu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang di budak gideg ngarah teu sare nganu paling paur nu muter illallah illallah sajam satengah lur tahlil teh. Nah ada teu dahar-dahar acan situ ku jiga nu lieur galeong ka ditu galeong ka dieu jiga nu geus nginum arak whisky Donald brandy heroin morfin ganja jeung nafja. Nah ada datang ka imah borolo we ongkek uger lempang teh geus pada sesompoyongan geus ceklan ku batu ranyai isukna dereg-degna dan pidato deh. Bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah mah kebog eta kuring cing teh cucungik maneh nyebutkeun tepung jeung Allah. Nabi Musa wae teh sanggupeun kumaha ceuk Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gamparan salira Gusti ceuk Allah geura tempo panon poe hei Musa serab Gusti nempo ciptaan kami nyebut serab komo nempo nu nyieunna ieu padahal ahli wiridan la ilaha illallah jeung nempo Allah cing teh kumaha bentukna ranyai kuat dianggap kicak-kicak Allah ku si eta aduh. Tuh lain dina macana dina gawena atuh la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah
La ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu minterkeun angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu ngabeungharkeun angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu sagala-galana angin Allah. Jadi ulah diaku da kabehan lagi ti Gusti. Ibu daek entong sok daek, kuring bisa tong sok bisa, jelema pinter tong sok pinter, kabehanana ge pamere Allah. Urang mah sakadar jelema nu dipilih, bisa jadi dipilih karena diuji, Bang. Kuring ayeuna keur diuji ban ku viral. Mun teu hararayang anjir viral. Sok bisi aya nu hayang viral gantian ta saminggu mah ripuh. Beger wae hese. Jelema viral loba nu nempo atuh. Matak di topi bingung, di masker bingung, Pak. Hah, anjir jengkel geuning hirup teh sing. Matak pokona mah sok bisi aya nu hayang viral gantian ta abdi. Saminggu we, Pak, hayang da sare geus Isya. I pikirkeun ieu urang Cimaung, wayah kieu di dieu keneh. Matak ulah aya alasan, cenah mama teu pangaosan teh tunduh, urang mah unggal peuting maneh teh teuing. Aral atuh da. Jelema pinter tong ngarasa pinter, jelema daek tong ngarasa daek, jelema alus tong ngarasa alus, jelema bisa tong ngarasa bisa. Sombong teh leungitkeun atuh da teu saeutik jelema sombong ku pinterna, justru nu bakal cilaka teh nu pinter lantaran sombongna. Naha leungit rahmat kanyaah Allahna. Tah lamun kanyaah Allah nyampak dina diri pinter, jujur jelema pinter bakal ngarasa bodoh. Hesenya. Jelema pinter tapi ngarasa bodoh, Pak. Lebih hade disebut jelema bodoh ngarah tuluy diajar daripada disebut jelema pinter eureun diajar. Matak bodoh ustadana mah rumaos, belegug ustadana mah rumaos, belegug bodoh ustadana mah rumaos. Berarti abdi bakal menta kumaha atuh jelema nu pinter teh. Monya aya jelema pinter ngabodoh-bodoh batur atuh belegug mun kitu mah nya. Bener tuh, Pak. Ieu teh filosofi teh falsafah. Saha eta nu ngajarkeun falsafah? Kolot urang kolot baheula. Falsafah bahasa Sunda. Mata kuring resep kana Sunda, nonoman-nonoman Sunda, miluan pasanggiri ge sastra Sunda. Ai sastra Sunda manu kieu geuning dina wayang. Dina nyacasna kertas bodas kuring ngotretkeun keretekning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wan cinu pinuh ku berahi lamunan anu ngejentulir gunung-gunung belah kidul lintuh ieu matak timpu sokolebatna ingatan lalakon nu karanda apa sastra alus can tarunuheun da bieu mah di Jatinangor macakeun nu bieu juga langsung amin disangkana teh keur maca waladolin teh. Waduh, sastra. Quran make bahasa sastra eta toong we al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sastra eta ad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kabeh urang Sunda nurutan nama ge jeung ulah. Lenengnya. Bener, Bu? Sastra. Di mana atuh sastra di Sunda? Patak cicing di Sumedang neupir gawi nulung kawing, mapa jungkrang lulong kewang aing ngadidik budak mungkusna nepi ka teu beres. Awas jangan main sisi balong. Nanti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan, palid keh. Pan teu baleg teh teh. Kurumuy akinati kota saruana, cucu kakek dicari-cari gok di dia. Aduh, ya Allah, eta urang Sunda makanya gok di dia. Sunda ya Sunda. Kuring baju-baju biasa, calana-calana biasa, ngomong biasa. Jadi kuring teh jelema biasa, lain jelema nu luar biasa. Sakali deui ya. Baju-baju biasa, celana-celana biasa, ngomong biasa, berarti kuring teh manusia biasa, lain manusia nu luar biasa. Matak tong diugung-ugung teuing bisa asa kapuji, tong dihormat-hormat teuing. Nah, bisi teu kuat dihormat batur akhirna sok hormat. Mentana teh dihormat teh. Biasa-biasa teu kudu ribet. Ustad bade ngaleueut naon? Cai kieu ge beuki lah. Teu kudu repot. Pak Ustad bade nuang nawan nu ayah ya. Da Sumedang mah hui pan. Hui Cilembu. Geuning nyatana mah.
caritana we Sumedang aduh hui arnet euy cenah di jero akareut urang macan percaya Sumedang boga hui mana buktina eueuh dek aya dek eueuh nya kumaha engke we nya tuh lalakon hirup mata kolot baheula nyimpen sastra keren di mana eta sastra dicokot ku padalangan saha nu keren ngadalang Bapak Asep Sunanar Sunaria mata lamun Semar Bijil aya kakawen Semar Semar iya winangun kapan ngahaja bisi aya nunutan Semar kuncung danar wolong ngeluk Semar nagebong leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria ganca weuy eta sora kuat hade Pak leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria apan ibu jeung kuring teu kudu jadi satria jaga di akhirat teh tah lamun hirup hayang jadi satria leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah ka hayang diri wayah kieu hees kahayang Allah kudu pangajian kahayang Allah kudu tahajud boga harta kahayang diri mah balanyakeun kahayang Allah mah zakatkeun jadi urang teu akur jeung kahayang Allah teh bener Bu terlalu melaan kana kahayang sedengkeun ai kahayang Allah tara ditedunan coba lamun kades ngulum ibu wayahna kudu datang jam 7 jam genep geus nagog di kantor desa coba Allah meta 4:30 datang jam sabaraha heuh eta maksud kuring teh da apal atuh merek ieu merek kabarirangan kabeh atuh heeh nya ujung henteu wadul nya sabareh teu ngakuna eta teh tuh asli dipenta 4:30 salat subuh datang jam sabaraha dipenta lohor jam 12 sumping jam sabaraha dipenta jam asar jam 3 jam sabaraha tah hadir nya cik urang oge nah ari ku kades dipenta jam 7 jam genep geus nagog artina hate teh kalimpudan ku duniawi Pak matak tong nuduh ka batur tong nuduh nu jauh tong neang nu anggang nyeduh ka langit bisi lemokot kana diri matak lamun ceramah tong nyarekan batur bisi urang dicarekan batur ede lain ieu so ieu heueuh wel ya mata gambaran malakon kahirupan dina sastra disebut we seni naon seni eta maca sholawat make seni da di Arab mah eueuh nu kieu di Indonesia mah geuning sholawat teh make seni naon teh terbangan make nu kieu bong bong ting tung klung bong bong ting tung klung bong bong ting tung klung tung bong ting tung tung salatul dong dong salamu dong dong musik sorangan nyanyi sorangannya ripuh lah seni maka seni ya asli tadi Indonesia maka seni tuh di masjid eling umat aki-aki muslimin muslimat hayu urang berjaha les eueuh da eungap maah salat subuh ayret setengah genep maghrib ieu nilai seni Pak di Arab geuning eueuh kaduli teuing teh hayang akur jeung urang Arab Bapak Ibu baheula keur leutik dididik ku guru ngaji make seni ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 wujud qidam baqamu khala lil hawa qiyamuhu bina ilmu hayat sama basor kalam qadiran Jenit juga Arab aya nu ngapalkeun di kitu-kitu eueuh utak urang mah teu hayang akur jeung urang Arab
Da urang mah orang Indonesia dek nemongkeun budaya Indonesia we, moal nemongkeun budaya Arab. Keukeuh cek bapak teh urang mah hayang urang Arab, ngawadul. Di Arab taraweh nepi jam 3 subuh jelema daek. Nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 30 juz sapenting tamat taraweh ngaweled Pak. Cobian di Sumedang. Taraweh nepi ka jam 3 subuh. Urang yakin sapoe pinuh da teu ngarti. Pas kadua poe jelema jijingkrungan nyeri suku. Pelebah ditanya, "Mang teu ka masjid deui?" Ada gelo anjir imamna imam dicarekan. Kurumoy we jeger bari make tato, heuling cenah ku aing jadi imam teh. Tekul saya teh jadi imam, nu dibaca Al-Ikhlas we habeun. 23 rakaat nu dibaca Al-Ikhlas habeun. Rakaat kagenep meureun hayang Anas rada keren saeutik ngan poho deui make jeung nanyakeun heula ka tukang maklum jeger imamna, "Wios kul deui kumaha cenah tukang?" Lajeng we cenah kitu. Nah, da beres salat eta 23 jam 6:30 anggeus da pada muji atau ditepakan ieu tak-takna. Tah maneh Imam Hade. Artina di Indonesia mah kudu diolo, Pak. Goreng we ngolo, hampura. Mata kuring ieu teh ceramah di kieu teh ieu ngolo, ieu teh geus peuting, lamun ceramah dilempengkeun mentok jelema. Ai kitu mah pan minimal atuh aya seuri-seuri. Pokoknya teu meunang teu loba cerita iwal ti jelema sedih anu teu seuri. Heeh nya. Eta ibu ning saserian kunaon make seuri? Ku bunga. Jelema nu bunga untungna hiji moal gampang katepaan panyakit. Kadua jelema nu bunga hatena moal siksik meuli. Beda jeung jelema nu malang hate batur hayang seuri gimana nu dibekem. Insyaallah balik ti dieu teh TBC eta. Mata ternyata penyakit sumberna lain tina dahareun, penyakit mah sumberna tina siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah hate batur nyen gedong ngadak-ngadak nya di hulu, batur meuli sawah ngadak-ngadak ratug angen, batur meuli mobil rada ngadak-ngadak panas tiris, batur meuli motor ka rumah sakit isukna maot mata lamun bapak jeung ibu hayang cager bager sehat walagri bersihan da ngaranna hate da jelema mah kumaha hate atuh. Bener ya? Ya, mata ngalusan awak soal babari tinggal di wedak, tinggal di lipstik, tinggal pakai blush on. Weh SMA amis budi. Teu saeutik wedakna kanol bibirna beureum tapi hasem banget dikarukut. Yai amit-amit Gusti. Batur teh moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Otak ibu lalajo kuring tong lalajo ceramahna, lalajoan mah akhlak kuring sanggeus ieu ceramah. Ai ceramah kieu latihan batur ge bisa. Tapi akhlak lain menang latihan, alami, natural. Mata hakikat nama lain ibu nu kudu ngahormat kuring, tapi kuring kudu ngahormat ibu. Nah, kuring bisa ngomong teh lantaran aya ibu-ibu, eueuh ibu-ibu rek ngomong jeung temok. Geus bener deui nya. Nya mata jadi ustad tong so ieu. Aya nu rek nunutan pek, nu rek balik jug. Teu kudu dicarek, jug bisa rek aruih jug. Nah saya teu ustad kos nu gelo jamaah dititah balik har nya ngeusan we atoh urang teu kudu riweuh paling panitia ku kulunu. Mata guguru mah tuh ti tukang soan bear hatena bersih dirina. Mana nu pangripuh-ripuhna acara ieu tukang soan. Mangul eta mangul ieu benerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain. Bieu ge lamun teu dibenerkeun geus dek ngamak ibu teh. Eueuh ka ceregan cenah soan teh deuk kitu bieu teh ibu teh. Pang capek-capekna tukang son tapi naha tungtungna sejarah nu ripuh tukang son tapi naha nu untung ustad. Palebah mana? Palebah bayaran gede kena ustad ketimbang tukang son tanya bisa dipercaya. Aya keheul tukang son henteu lamun keheul ge enggeus sapareuman. Kabayang kuring lamun teu make son aduh ceramah pepetau. Ai kieu mah pan bari kunyem we nuhun tukang son. Heeh ceuh tukang teu aneh aing euy urang nu capena ustad nu ngeunahna lamun aya sifat di tukang son panas sok urang tuker atuh tugas. Tukang son ka dieu sok ceramah abdi menerkeun eta. Insyaallah duana lagi hancur son ngabledug dicook ku urang nu ceramah butut mustami komplain. Matak nu ngaran hirup tong sok pahiri hiri tampian pagirang-girang pancuran cicing dina potensina masing-masing, cicing dina kadar kemampuan masing-masing. Tong sok maksakeun maneh jadi batur, hirup mah ngewa teuy. Weh. Hirup miskin tapi gaya-gaya beunghar. Lah,
ripuh nu kitu patut eta ai hirup sangsara ari gaya sobonghar deu kaulman nginjem lekongkorong nyai teu gablek mah teu gablek we atuh mah kejeung kudu nginjem ka tetangga teh nginjem heula geulang nyai akhirna ku tetangga teu dibere isukna si eta judi geulang di kongkorong geulang ti mana nya euy makin tina lajada ladang tina COD geuning anu saminggu sakali kudu sipuh warna koneng deui nu dieclok teh ku tetangga punten cenah tamu ka abdi kongkorong warisan sidik eueuh suratan teh hidup penuh dengan kepalsuan disebut kamuflase mendingan banget ku saweuy tak agama teh tong jadi kedok atuh mah lain dikedokan ku subhanallah ai hate kotor dikukut naon beda jeung kadongdong alus luar remet eusi well tah sadil atuh da talung kana jadi kadu Pak cucukan pikasieun bongkar ku ibu seungit abun-abunan kadu heuh nya teh pengajian teh entong kamuflase mendingan banget ku saweuy buktikeun saha urang nu sabenerna mata kuring teu hayang disebut ustad teu hayang disebut kiai teu hayang disebut ulama teu hayang disebut al-mukarram maha bukti nabi pernah nyarita warasatul anbiya ulama teh pewaris para nabi ngawariskeun naon nabi ka urang ngawariskeun ge bebeakan nabi mah nyieun masjid ku nyalira fakir miskin ditulungan ku nyalira yatim dibelaan ku nyalira beak harta nabi dipake melaan Islam ieu warasatul anbiya ngomongkeun Islam wae meunang amplop maknya aya warisan nabi beuki amplop anjir bener teh Pak ngojong al-mukarram bebe ustad nana gerhana pret maknya aya al-mukarram salat subuh kaberangan can meujeuh can pantes kuring disebut ustad can meujeuh can pantes kuring disebut ulama sabab kuring sadar saha kuring sabenerna ceuk batur alus teh awak kuring mengaku aya keneh kagorengan awak kuring matak dina ceramah lain dek ngomean batur tapi kuring jujur we dek ngomean awak sorangan keur naon kudu ngomean batur kariweuh-riweuh aya urang mah nya dina salat ge ngomean batur wae keur salat Allahu akbar aya utek-utek bubar teh pan juga omongkeun si eta mah utek-utek salatna teh asal lieur nyari hirup urang naon panon betul wajo batur tamata Indonesia mah ceramah teh kudu diolo mun goreng ngolo bahaya diolo geuning bapak ge daraek jumaah ieu teh korban tumpeng da baheula mah jumaah teh osok numpeng budak teh di lebarang dahar entong ka dahar jang engke dina jumaah karasa jumaah teh rajana poe teh budak teh diogo ku DKM dipangalaskeun ta ieu laukna ieu dagingna atuh kuring ieu teh daek jumaah teh korban tumpeng teh leungit tumpengna isa dewasa ngarti kana agama leungit tumpeng daraek jumaahan lol dulur urang nu nyarek teu meunang di masjid aya tumpeng teh bid'ah dolalah neraka maknya aya Allah ngasupkeun neraka ku tumpeng areureun numpengna da sieun pasea antara urang jeung urang eureun numpeng gentos ku Yahudi nyiptakeun PS jeung HP maka poe jumaah ayeuna barudak di mana tempatna dina PS inilah metode kolot baheula anu kudu ku urang teuleu menepi ka jero sabab bahasa Quran mah tumerep sumerep tumerap larap cicing ya cicing bahasa Quran teh lain dibaca macam manda babari eta tapi tumerep sumerep tumerap larap tah ayeuna Quran tumerep sumerep teu ka awak urang henteu Quran dalil bager geuning urang pedit lalaki kudu di masjid pantai teh Quran wungkul nah atuh urang ngajedog we di imah ibu kudu wabuh kudu hade ka salaki geuning sok hohoa ngararaku kadinya berarti mana atuh Quran awak urang teh boro-boro 30 juz boro-boro 114 boro-boro 6.660 ayat jeung saayat saha jelema nu geus akur kuring teh akur-akur buktina maca bismillah ge aduh teu beres bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih buktikeun welas asihna Allah ka ibu sabejad-bejadna urang sagoreng-gorengna kalakuan ibu Allah mah masih mukakeun lautan hampura nah ari tatangga goreng ka urang saumur-umur dikenang gorengna nya mana atuh Rahman Rahimna awak urang saladar meureun ai ungeuk-ungeukkan tuh mana Rahman Rahim na awak kurang teh kurumuy budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal
Budak tetangga dagang comro nonton leho calem bro buat ramatak jeung garing meuli moal nama jeung moal nya cekuring mana Rahman Rahim teh geuning eta nempo polo batan comro na awak ibu teh aya doraka na awak ibu aya dosa na awak kuring aya dosa lamun Allah nempo dosana katimbang alusna jujur poe ayeuna beak nyawa kabeh Pak malaikat diutus cabutan cek Allah teh malaikat cabutan jelema bardegong kitu tapi Allah teu nempo dorakana Allah teu nempo dosana tapi Allah mere kesempatan pikeun memeres hirup dirina urang lalajo budak tatangga dagang comro na teh leho ibu lain nempo comrona tapi nu direret polona naon eta nafsu geuleuh rujit cua jelema nu boga panyakit geuleuh rujit cua ngomong alus ge saalus-alusna omongan batur keukeuh hareupeun dirina bakal geuleuh jeung rujitna mata peceun sifat kangewa teh rujit teh very good very well lamun aya nu bogoh ka urang ke beres toel tapi keur parawan sih ari nene noel ka urang cekek ku aing mah tah da haroream atuh gerapi bismillah teh nerap teh kana awak dah henteu Nabi Muhammad nerangkeun bismillah di masjid ngariung pareuman lampu boga cai sabotol Abu Bakar kaula boga cai sabotol kop keur anjeun ieu teh bismillah Pak cek Abu Bakar Umar kaula boga cai sabotol kop keur anjeun cek Umar Ali kaula boga cai sabotol kop keur anjeun cek Ali ya Rasul kaula boga cai sabotol kop keur anjeun tuh bismillah teh ngurilingnya nyaah nah teka batur jadi lamun kuring nyaah ka ibu sabenerna kuring lain nyaah ka ibu tapi keur mika nyaah awak sorangan lamun kuring hormat ka bapa sabenerna lain kuring nu hormat ka bapa tapi kuring nu bakal dihormat ku bapa ayo urang ngarendahkeun batur siap-siap urang direndahkeun batur tong nyiwit lamun mung diciwit tong hina mun mung dihina tong ngaledek lamun mung diledek tong nuding lamun mung dituding mun ibu diledek batur dihina batur diceci batur bandungan si itu ge bakal ngalaman anu sarupa janji Allah Pak kami moal ngamaotan hiji jelema sameme eta jelema ngarasakeun kana kanyerina teh mata kade teu saeutik bapana ustad anakna ustod bapana adan anakna edan kade teteh kade kunaon sababna bongan edan anak batur baung anak batur kurang sok dibahas tong nurutan budak si itu baung bedegong ngaji tara tempo budak emang dah make jeung tempo budak emang cenah orang si itu baungna beletuk budak mana lebih edan kumaha cek si itu karaos tapi benernya tuh kena kalem nerangkeun malah kagok peuting tuh nggak sajam nerang gitu ya besi tos barosan sok Pak bisa rek arwi sok oke 3 jam urang ibu geus dalahar coba urang acan dah 3 jam ge teh masalah ibu bismillah wae teu akur matak tong so ieu peda urang geus bisa muka Quran karek bisa muka can bisa ngeusikeun Quran kana awak teh geuning Dalamun Al-Quran ayana awak mah aduh keren ingkigna lempangna ngomongna moal matak nyigeng batur da Quran mah nyarek nyigengan batur di mana eta tempatna Quran di Nabi Muhammad mata kurang teh ngiblat kahirupan teh ka Kangjeng Nabi Muhammad ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan hei nabi kami ngutus anjeun ka alam dunya syahidan kudu jadi alat bukti keur nempongkeun keagungan Islam agung nabi buktina Islam hebat nabi buktina Islam adil nabi buktina Islam bageur nabi beak harta pake melan Islam sataun kurban 60 onta nu beunghar di Sumedang wani teu sataun nepi ka 60 onta abdi oge bu nyagi ajengan angere kurban mah sapi hiji kutujuhan bari begung ongkoh teh ya teh pangkat ustadna kumaha pangkat jegerna nya matak tong ngagung-ngagung teuing kuring lain nabi nabi satahun kurban 60 onta nabi ngabangun masjid sabaraha puluh masjid dibangun ku nabi sedangkan kahirupan nabi 5 ka genep imahna 5 ka genep sagah jeleungeun lamun gugah kulem ngagaralang tapak angel tina korma sasang sarasang sarana ibu samiskin miskinna ibu angel maboga kasur maboga nabi menepi ka ridho dirina kulem ngan sakadar samak saheulai Umar bin Khattab nepi ka ngagabrug ya Rasulullah anjeun teh pangkat khalifah nyieun istana ge bisa boga sawah lega bisa nah anjeun nepi ka
kumaha jeung Nabi istana akhirat leuwih mulya batan istana dunia. Ieu urang nu ngaku umat Nabi lamun boga duit 500 juta masjid butut imah butut kira-kira nu diomean pangheulana imah tawa masjid alus tanya atuh kuring eta kitu bebengok maneh abdi lamun boga duit 500 juta imah butut masjid butut naon nu diomean sarua we imah nah zaman Nabi jelema dihargaan karena amalna poe ayeuna jelema dihargaan karena hartana sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal dihormatna saalus-alusna hirup si miskin tetep bakal diledekna bener tuh cobaan we nu beunghar mah tongor budakna kumaha ceuk tetangga si Raden budak nu beunghar bontongor si Raden nu sangsara teu bangor teu cucungik sia eta kan nu sangsara jelema geus ngabeda-beda derajat manusia ku hartana padahal naon sebatas harta gedong sigrong tong sombong mobil mewah tong sombong sawah lega tong sombong tungtung hirup urang sanasib jeung batur gedong sigrong anger tungtung hirup menjarang kedong mobil mewah anger dianterkeun ku pasaran baju warna-warni aralus anger tungtung hirup mah boeh warna bodas matak bejakeun urang dieu bisa adu sombong geura tobat geura cager sia teh aral aing mah malah mandar nu beunghar teh kudu deukeut jeung nu miskin da teu mungkin disebut beunghar lamun eueuh hirup si miskin kumaha cara ngadeuketan jelema beunghar ka nu miskin nulung nu butuh nalang nu susah perhatikeun beuteungna bisi lapar imahna bisi butut pangomeankeun ku nu baleunghar ya Allah nya sabab nu miskin mah jasana gede lamun aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan si miskin mah Pak lamun ngagotong pasaran si miskin mudaek ngajarak jelak kesang segede kieu teu urusan si miskin tahlil 100 poe si miskin mah tararirean mata bejakeun nya lamun aya nu beunghar mung akur jeung nu miskin maot teh nu beunghar kumaha lamun nu miskin denda tah paculna jug ngadamel kuburan nyalira tah pasaranana asup ku sorangan manggul sorangan tak ieu boeh muntol sorangan bisi teu aya nu tahlil budak gidug di imah sorangan mau jadi anggap ngajung jurigan matak hirup butuh ku batur matak ulah sok goreng jeung batur korban TikTok pejabat butuh ku rakyat mana butuh ku rakyatna eta bukti kamari baligo pabadag-badag make slogan hararade geuning nyaah ka rakyat deukeut jeung rakyat cerdas jeung rakyat keur kampanye jigan heueuh bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah eta insyaallah kuat jadi lalab anjir keur can jadi deukeut jeung rakyat ibu daremeng bapak daremeng abdi calon geus jadi mah geblus ka alam gaib panggih ge hese si eta pejabat apa jurig jarian teuing kecewis sing sadar yen manehna jadi jabatan teh boga jabatan teh lantaran dicoblos rakyat matak geus jara di pejabat tong sok olo-olo teuing gaul jeung rakyat teh atuh dalamun ku rakyat teh dicoblos deui moal jadi RT acan bener Bu matak pejabat teh turun atuh ka rakyat beas mahal kalah katitah ngadahar cau 2 seubeuh moal buka kang eus nepi ka nganyerikeun pidatona ka hate rakyat heuh Bu konda urang mah rakyat cenah caritana kedaulatan di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat pada kenyataan mamaranehana ngeunah dahar di restoran anu mahal rakyat mah ayeuna keur ngap-ngapan Pak Beas nepi ka marahal geus loba ayeuna nu teu dahar beas dahar naon atuh ku barawelna urang dieu halus tapi cerdas keneh Pak dijebak sakitu teh geus loba ayeuna urang teu dahar beas ngadahar naon atuh sangu berarti can tarunuh ieu da bieu mah geus loba urang teu ngadahar beas geus loba nu teu ngadahar beas gitu nyarek dibaheum geus heula nepi ka dinya matak bismillah teh teu kaamalkeun tapi kan maca bismillah nama lekohnya bener nah malahan loba mata dakwah di Indonesia itu kudu diolok dengan budaya tuh di masjid eling umat wujud ki dambako
nada teh meunang make nadanya alus we adan ge ngeunaso teh make nada Allahu akbar tah make nada teh Allahu akbar Allahu akbar make nada coba leungitkeun nada Allahu akbar Allahu akbar hayalah sholat aya sieun ngajak sholat ngajak gelut buat harebosan ngaji Quran ngeunah teh make nada auzubillahi minasyaitonir rajim make nada bismillahirrahmanirrahim make nada genah soteh ngan ulah pahili jeung karabitan taun alus bismillah alus kadituna saupami hentelepat urang kantos tepang wah kacau nu ngaji gitu moal teu rakyat teh jeung lain aloh lain nu gelo ibu di Sumedang mah pan aya geuning aya sawer panganten ya bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran teng 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 bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran alus we ngantong pahili jeung Fatihah bab pangimaman di tukang 60 jelema kade Pak inget-inget nada Fatihah lain nada eta meureun poho langsung eta mah nadana kuat jeung nyawer eta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu kabayang palebah wala dolin daeuh nu amin hiji-hiji acan jujung kelan di luar masjid nah ada bubar masjid teh si eta mah amin sorangan eueuh jelema isukna imam eta datang digembok masjidna rada gelo anjir imam ku pahili mata hirup cekolot baheula tong pahiri hiri tampian pagirang-girang pancuran inilah nilai budaya mata sok berbudaya hirup mah da Islam teh nanti can jadi budaya acan lamun Islam geus jadi budaya meureun masjid bakal pinuh sasalaman bakal biasa assalamualaikum jeung dulur bakal biasa pan ayeuna mah kadang-kadang teu kitu berarti can jadi budaya tai rajaban itu budaya matak batur tara bae nu osok pek bae nah ada budaya na lain imam nu tara diomongkeun nu osok ge teuing geusina mah heuh nya inilah nilai budaya tamatak palajuan ku ibu nilai budaya mah keren kolot baheula tuh luhureun imah make jeung sok nyieun sawen dijieun tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias harupat tong getas harupateun ngomong tong sakama-kama abang bibir teu dibengku abang letah teu tulangan tong sok ngaledek batur bisa dicabok batur ieu mah kurunyung anu jangkung ti mana taraje lol jelema montok betekok bari ponok uluh ieu teh awak atawa drum atuh itu teh nyokot pagar habek kana tarang urang jadi batur neungeul urang teh bongan bibir urang ngaledek batur ratu moal ngahukum raja moal nyiksa nu ngahukum lintang ti amal perbuatan dirina masing-masing harupa tojoskeun kana bawang beureum siksi ku ibu geuning ceurik ibu kunaon ceurik nyeri peurih ucap tekad lampah tong coba-coba meurihan hate batur nyurucud cai panonna dibawa ka hareupeun Allah kan cai panon itu bakal neurak kana awak urang heueuh nya kolot baheula keren matak ieu teh bagian daripada budaya bus sakana bab rajaban babari teuing rajaban mah enteng teuing kumpulkeun warga datangkeun sound system ulem ustad berewe ngaran rajaban selesai Pak mi eling Isra Mi'raj gampang nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj mi eling Isra Mi'raj itu enteng nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj itu hese cantang tu urang oge sabab Isra teh kan ceuk lugoh teh bahasa Isra perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
Maka hakikat nu ngaran hirup ayatna Al-Qur'an surat ke-17 ayatna ayat kahiji lapadna subhana maha suci Gusti Allah. Artina jelema nu ngomong subhana maha suci Gusti Allah piceun sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah piceun bungan bibir geus ngomong subhana maka hate kotor tong sok dikukut ijid rujid cua ngewa kabatur ulah aya jelema nu alus teh jelema nu kosong hatena. Inilah cek katerangan lapad subhana jelema nu kosong teh teu boga naon-naon, teu ngarasa pinter, teu ngarasa bisa, teu ngarasa alus, teu ngarasa daek. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician, tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu nempo wujud nempo bentuk hate malang bakal eah-eahan. Ceramah kitu aing ge bisa atuh mah jeung nungguan urang lain ku sia teh. Ya kaharti Pak sing kosong hate teh ngarah babari di cician boro-boro ti kuyai, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ustad. Jelema nu kosong hatena anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun manusia nu kosong hate. Palebah mana mata kuring mah ka anjing sopan atuh punten cik teh pun guru ka anjing cek tetangga teh rada gelo ustad mah cing teh nyebut nu gelo mah nya guruna anjing kali-kali mah ibu guru ka anjing. Palebah mana orang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna bahama anjing masih kena bisa dikumbah ke 7 kali kalau make taneuh tapi najisna bahama manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate ruja di saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Bener Pak batur budak batur bawang tong sok diomongkeun ku ibu da urang ge sarua boga budak lamun bawang diomongkeun ku batur sarua nyeri hatena cing atuh kana lolojo wae batur hirup teh sedih atuh da tuh sanajis-najisna anjing bisa dikumbah tapi najisna baha manusia leungeun geus paantal awak geus padeukeut hampura geus tapi kanjerina dikenang saumur-umur. Bener ya. Inilah subhana teh maha suci Gusti Allah bersihan kokotor hate lamun bener subhana maca Allahu Akbar juga nunya Allahu Akbar Allah nu maha agung ai sombong dikukut pan Allahu Akbar teh Allah nu maha agung berarti sifat sombong tong aya da Allah nu maha saha anu sok sombong ku harta ieu teh duk pengajian ge Pak engke wengi bade ngaos mak nya mah teu make kongkorong naon urusan kongkorong jeung pengajian jual domba belikeun kana kongkorong tiung belitkeun ka tukang kongkorong nolot ti handap dongko sia teh meleumpang teh timpah make pingel ti dieu nepi ka dieu aduh nepi ka nyampeur ngaos teh gigibrig hayu ngaos ngaralkeun harta di kitu-kitu nanaonan. Bener subhana maha suci Gusti Allah bersihan tak kotor hate sabab Allah dek mere pelajaran hirup ngaranna Isra Mi'raj. Isra teu kaharti ku akal, Isra teu kaberi ku pangarti sabab Isra perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka keur umatna Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur nabi ai keur urang Isra naon tah hasilna Isra keur urang Isra keur nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ai urang Isra na ti mana tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina goreng jadi alus tina teu akur jeung dulur jadi akur tina sok paseha jeung salaki jadi tara ta eta Isra keur urang tina bodoh kana nyaho rutinan bakal loba pangajian bakal naker siapapun anu ngomongna ustad mana anu nyaritana hadir da ilmu mah jujur ilmu mah kadang-kadang bijilna ti pada urang lain tina bin curang dek saha wae nu ngomong alus mah cokot Pak lain pilihan ustad eta mah sasinyal jeung urang eudeup datang ustad eta teh sasinyal mantong sia meriweuh nu kitu patut teh tong dipilihan ustad mah sarua kabeh ge kitu nitah bener nyarek salah heueuh nya ngan ku carana mah sing aya nu carana lentong aya agim saudara-saudara yang budiman. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang zikir kurang tenang. Orang tidak berzikir jangan berharap bisa tenang. AA menghimbau ke bapak-bapak ayah-ayah, bagaimana setuju tidak nih ke AA? Cara AA gim
cara kuring kieu cara kuring mungkin tadi pun guru ceramah heula cara pun guru kuring ya cara kuring pun guru cara pun guru agim gaya agim hidayah lain di kuring hidayah lain di agim hidayah mah aya di Allah ieu nu hadir aya meureun 1000 jelema cantang tuh kabeh menang hidayah jadi nu berat mah lain datangna eta menang hidayahna bisa jadi isuk tepan ngomongkeun ustaz nu baju koneng mah kitu nya hirupna teh tah leungit hidayah teh atau orang dek balik ka Cimaung dek diomongkeun we di Sumedang mah pangajuan teh lila-lila teuing jeung peuting jeung can dititah dahar jeung dititah ceramah we bisa wae lamun dek silih omongkeun hah naon ari ibu jijikan amplop segala tuh urang make kieuan lain karena amplop ku ngalalawana ye kumaha salakina nya boga pamajikan bawel kieu aya we keur nempas tapi ara halus si jamaah teh halus asli ibu teh padahal panggih karek sakalinya ya nanya nah ibu juga akrab wani teh ka ustad sejen kitu nah ka urang juga wani nah apan kuring gaya kieu seolah-olah ibu teh dianggap lanceuk kuring panitia teh dianggap mitoha kuring atuh kades dianggapna dulur kuring malahan mah aya tuh ti Paseban paguyuban seni Jawa Barat di Sumedang duka bapak saha nembe teh hilap deui padadang biho bihom padadang biho ngobrol heula ta eta teh balad kuring jadi di dieu teh nu hadir teh dulur kuring ngaranjeun dulur gering silih longok susah silih talang bingung silih tak abdi ka teh duluran lain karena duit duluran tah sakedeung deui ceramah ngeusan bahanan da dulur atuh ya pemuda di dieu adi kuring rek nu kitu rek adi kuring sok sareng di haku mitoha kudu boga budak istri sok apan jeung dulur mah jeung dulur teu kudu bahanan nepi eueuh hidangna hirup teh teuing sok berjalan urang teh tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek lamun bener ieu Isra Mi'raj masjid engke subuh bakal pinuh lohor bakal aya asar bakal nyampak maghrib bakal rea Isya ge moal saat lamun bener ieu Isra pan tina kedul jadi daek lamun ieu Isra Mi'raj masjid subuh eueuh lohor leungit asar beak maghrib nyiles Isya beak ku Persib nanaonan ieu Isra kaharti ieu ibu pernah goreng jeung dulur hohoak sesentak ka dulur ngaganengan batur Isra berjalan ka dulur meungpeung tereh Ramadan hampura kitu baheula pernah nganyerikeun hate maneh sakedeung deui Ramadan mah hampura bisi mah maot isuk hayang Balungbang Timur jalan gede Sasapuan moal geuneuh jeung maleukmeung surga ditempatkeun keur ibu maniloka naon sababna geus di hampura antara manusia jeung manusia panceuk Allah kami moal hampura jelema sameme eta jelema dihampura ku papada jelema tuh sok minta hampura isuk tak ka dulur ibu nu goreng ka salaki wayahna balik ti dieu tangkep salaki iya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay Isra bapak nu kudu siap-siap Isra atau ibu teh berjalan tina goreng ka salaki jadi alus kumaha carana salaki datang ti panyabaan sambut nelawang panto geuning bapana sumping rengkuh ieu teh lain kieu wae salaki datang teh rengkuh geuning bapana sumping nya mah aduh bapak bangun anu capek lu atlet kesa ngoprot cokot jimpo usapan tarangna cicing heula tong kaseserian tenang usapan geek calik cokot sukuna laan sapatuna porosotkeun kaos kakina ulah coba cek ibu teh bau terasi naikan duitna beuki teh gek diuk leos cokot cai teh cai herang teu make gula cokot hahampuraan hapunten bapana teu ngangge gula
sanes ku teu aya teuing ngan teu acan meser kumaha salaki nginumna suruput 2 gelas kurang keneh nepi ka jiga nu amis eta cai sanajan teu make gula ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina heuh kajian nu dibikeun cai teh manis aing ngomong sesebred mah lieur we usaha leutik barang lebok hayang nu kieu wae diinum teh ku salaki karasa patra walik Pak nu pait lain patra walikna tapi nu pait teh budi ibu ka salakina beres dibere ngaleueut tungtun ku ibu cekelan leungeunna suntangan ka salaki teh leos ka zaman bapak beli bade ibak cai haneut sayogi cai tiis tos nyampak kunci ku ibu di luar cicing ibu juga satpam di luar WC lain momotoran we hirup teh teuing beres mandi siapkeun sarungna bikeun sajadahna bikeun kamejana lalapkeun kopeahna mangga bapa netepan heula deku salaki salat ibu nungguan di tukang geus salat kulibat ibu ka hareup sujud dina lahunan salaki bapana capelung seripuh tunuh geuning bapak melaan jisim abdi hapunten ti luhur sosok rambut ti handap saibas dampal kitu atuh pamajikan nu hade mah ngan ieu ceramah teh jero teuing ditempuk dina kicip lagi eueuh nu kitu di dieu eueuh asli tah nu aya ge lamun salaki datang teh geuning juki menang duit teu lamun eta mah heueuh ceuk salaki teh boro-boro make mantog alah geus capek tapi ibu ge dek berperilaku kitu ka salaki teh ka salaki nu kumaha heula salaki nu kumaha salaki nu ngarti kana kahayang pamajikan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon hayang nurut contohan hayang geulis dangdanan hayang jongjon rasikoan tah salaki eta nu kudu berhak ku ibu disanjung ieu mah ai sare hayang jeung nu seungit ai mani ku sabun ganu bogo asa ngeukepan doma Garut atuh ari ka pamajikan tita geulis ai lipstik dicokelan ku bilik wedak nu geus ipis teh geuning aduh anjir heugelis kala kajigan tukang melakabung galau bari hakikat hirup maneng mun punten nya bisi di dia aya budak parawan hideung entong mah kejeung digluwang diglowing mau kejeung bongot di bodasan buuk di beuman huntu di pagelan ai beuheung hideung mun mangi duit di jalan ngomongna rezeki anak soleh cik mikil teu kudu komo halis geus alus maka jeung dikerok sagala halus-alus kerok ganti ku patlot repot balik pengajian pasea jeung salaki naha leungit hiji mengeus tarimakeun hirup mah teu kudu riweuh kaharti ya geuleuh sing alus tak ka salaki nah apaan ladang Isra teh ladang Rajaban teh 3 anak alus ka indung bapak pamajikan alus ka salaki